Kabaran lagi jadi menisara rapi gitu. Oh, PSBB jadi gitu. Ini batur eh. Ini rengit acan eh. Ini nyuguhan acan. Ini hari ringin. Kacai mah dede. Kacai lain rek mandi. Kacai lain rek mani rek ngandon asup kata ju geninganan dede rek ngandon asup kata ju pasini mah dede pasini lain rek jadi rek ngandon nepakeun kudu geninganan ayeuna newen rek ngandon nepakeun buduk. Oh, ayo ampun ơi. Ya. Gajeun molor dah tadi kolor abdi mah. Antirekeun abae. Antirekeun ka imah bitoha sabab lo batu mila. Oh, ayo ampun ya wae naon tadi naon semua oh siap oh ayo ampun ya hari pasal sore jalan-jalan beberenyem hayang gaya make kacamata riben riben pindah karena bujur no bujur segala oh bina-bina cuy siapa ayah naon ka kanan iya kurang tak terucingan so oke ya seten siap sanu menang sanu eleh sok seten heula kuring menang. Oh, udah jeceng we sia curug teh. Ora teh konrat kuring mah kieu. Ya leungeun kitu meureuk dipaseaeun teh leungeun teh. Oh, da geus diburat tinggal sarua. Oh, berarti kuring menang. Sok, siap. Naon bedana Kabogoh, Cileuh jeung beus kota? Euy, Kabogoh mah tu jelema. Ari Cileuh mah tu dina panon. Ari beus kota mah mobil lain. Naon atuh? Taluk atuh? Taluk. Ari Kabogoh mah jauh di mata dekati hati. Ari Cileuh, Cileuh mah dekati mata jauh di hati. Ari beus kota mah jauh dekat 10.000. Nya. 10.000. Oh, gimana deui dewekeun sia. Oke. Yo. Saeutik we aing mah. Terusingan mah kudu panjang-panjang teh saeutik. Naon sia? Lemesna korong. Naon lemesna korong? Leho garing. Lain. Wajib cililin. Lain. Jadi mau wajib sia. Heuh. Naon atuh taluk atuh sia? Taluk. Lemesna korong teh nyaeta kalung. Nah, make kalung apa nyebut korong ge jadi kang kalung. Berarti korong teh lemesna karung sia monyong kalung. Ya sudah lain kadinya. Kuringan sok sia. Buah naon waya jantungan iwati monyet nu nyaho. Buah naon waya jantungan iwati monyet nu kecil kita mah. Waya jantungan iwati cau. Berarti monyet. Jauh ke monyet saja. Berarti monyet akan nyaho. Apa pertanyaan lagi buah naon waya jantungan iwati monyet tuh nyaho akan nyaho cau berarti monyet. Sebelah oh membawa ke arewe monyet semua. Dewe keun sia. Sok jadi cengek tina hejo jadi beureum tah hejo na ka mana? Kapanan poean jadi asak. Lain. Kusawab geus koloting cengekna jadi beureum lain. Heunaon atuh taluk sia teh. Taluk. Cengek tina hejo jadi beureum tah hejo na teh pindah
pindah ke mana? Pindah belagu. Lamun karena irung jadi korong. Lamun karena jeli jadi conge. Ya lah. Ngomong gitu. Aduh ampun. Kuringan. Sok sia. Antara nog jeung hayam heula mana? Antara nog jeung hayam teh nyaeta heula nog. Aya nog tina naon? Aduh ampun deui pasiau. Heula hayam. Ari hayam tina naon? Tina nog. Berarti idih ampun deui pasiau. Taluk. Antara nog jeung hayam teh heula ti kotok. Nah, begitu heula ti kotok sia. Apan kuring teh ditanya teh antara nog jeung hayam heula mana? Antarana berarti heula ti kotok. Da hayam teh panek nog teh sok modal heula geuning. Si beula guru tuh dewekeun sok. Naon sabab nama mayit heuras jeung bau sia. Sabab geus eueuh getihan lain, geus eueuh nyawaan lain. Naon atuh taluk atuh sia? Taluk. Naon sabab nama mayit heuras jeung bau tah? Pangna mayit heuras jeung bau teh sabab turunan. Turunan naon? Turunan. Heuras turunan ti bapa, bau turunan ti indung sia. Dibelagu sia. Oh. Ayo urang ka itu urang ka mana? Urang ningali anu keur dibagi ieu bansos COVID-19. Oh oke. Ayo. Oh siap. Aduh ampun si Petruk.